Hatur nuhun seluruh, tos kersa klik ieu channel. Tong hilap seluruh, klik tombol subscribe lantaran subscribe teu nyebabkeun gering jantung ngalang layung, impotensi jeung gangguan kandungan jeung lain sajabana. Wilujeng nonton. Boga lancet teh, menikmu beberes-beberes acan. Saya nuturkeun kalah murag deui. Astagfirullahaladzim. Ari maneh keur naon? Maneh make pop. Ulah lin urang di dieu. Lain ulah, tapi maneh mengeruaskeun urang. Oh, nya maaf atuh. Maneh teh sieun lin ku urang. Tuh sieun urang mah sieun keneh diduakeun ku kabogoh. Benernya jadi maneh bisa boga kabogoh. Teu juga urang ngapa panggil jelema sararieun. Padahal urang mah teu nanaon ka jelema. Eta mah jelema na we baperan. Padahal dina jero hate mah nihayang dicintai ku sesama makhluk teh. Sia mah jurig teh bucin. Yeuh jurig, nah haning maneh mah jurig teh make jilbab. Pan urang mah jurig ge syar'i, kudu nu menutupi semua aurat. Eta maning jilbabna ge butut. Ieu sanajan jurig ge jilbabna kudu trendy, cara hijaber. Hijaber teh naon? Urang ge osok hijaber mah. Hiber keta. Lucunya. Hijaber teh nyaeta jelema anu sok nyieun tutorial hijab dina internet. Oh, arek kitu mah urang arek inget heula atuh ke internet. Ameh trendy. Kaanji geura inget ka itu ka internet urang mah arek beberes deui. Astagfirullahaladzim. Sia mah ngarerewas arek naon coba cicing harapan urang eueuh gawe. Meni eueuh mulia-mulia na ka jurig teh. Kesopan pisan. Maneh teh sieun ka urang? Jangan naon sieun ka maneh. Justru maneh kudu sieun ka urang. Mun urang mah bengis, judes jeung tarang ngadahar daki batur. Emang maneh bisa naon kitu? Oh, maneh nyaho ka bisa urang. Coba ari wani mah. Pilih mah acuy, bisa ngerubah warna baju maneh jadi hitam, tapi masa depan maneh jadi cerah. Karena pilih mah acuy, sekali semprot langsung hitam.
Apa? Tidak. Ih, kok tega? Awas halangan, ada nyamuk nama. Gusti, aku kia-kia teuing hirup teh. Aha, marhabannya marhaban, marhabannya marhaban, marhabannya marhaban.